doing? Behind you! Oh my god! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng siang rerencangan sadaya nepangkeun simkuring sapara kanca di kelompok 6 anu di antarana nepangkeun Ostapun Pasca salaku manunggi catur sinarang panggijar hiji nepangkeun Wastapun Taufik selaku panitia pilu, nepangkeun Wastapun Esar selaku model. simkuring sapara kanca bade mintonkeun prak-prakan ngeunaan belitan ikat parengkos jengkol. Satu acana simkuring bade gandula dudikeun heula naon anu dimaksud wangunan ikat. Iket atawa totopong teh di Sunda mah kabeungharan budaya tutup sirah pangbuhuna. Mu dijujut tina harti kecapna, iket asalna tina kecap saiket. Nu hartosna sabeungkeuteun atawa sauyunan dina hiji pakumbuhan. Iket Sunda nyaeta lawon anu bentukna pasagi anu bisa ditalikeun kana sirah dina rupa-rupa wangun. Iket Sunda biasana identik jeung pakaian lalaki tradisional Sunda. Iket Sunda aya rupa-rupa jenis. Jenis ieu dibedakeun ku waktos kamekarana di zaman baheula sareng ayeuna. Jenisna diantarana nu kahiji iket buhun atau iket baheula. Iket Sunda jenis ieu mangrupa model iket di zaman baheula di wewengkon iket buhun kabagi kana sababaraha model. Nyaeta barang-bang semplak, jula ngapak, parengkos jengkol jeung parengkos nangka. Nu kadua aya iket kiwari atau iket modern atau praktis. Iket jenis ieu wangunna ngarupaan iket buhun. Iket kiwari geus ngalaman rupa-rupa pangaluyuan kana perkembangan tren fashion jeung pakaian ayeuna. Contoh iket model kieu nyaeta iket mawung leumpang, candra sumirat, makuta wangsa, praktik parekos, batu kincir jeung manca putra. Baheula mah iket memboga fungsi pikeun ngagambarkeun kelas di masyarakat. Sangkan beda-beda posisi atau lalaki hiji jalma jelas katempo dina kahirupan sapopoe. Rupa-rupa wangunna diciptakeun minangka lambang anu patali jeung agama, upacara adat, jeung status sosial tokoh masyarakat anu dianggap boga kalungguhan dina hiji lembaga. Iket salaku tutup sirah oge miboga ajen anu leuwih ajen dibandingkeun jeung tutup sirah sejenna. Sabab proses ngawujudna merlukeun kaparigelan, katekunan, kasabaran, jeung rasa estetika anu luhur tinu makena. Ieu bakal ngabuktikeun yen iket tiasa ngagambarkeun status simbolis anu make. Filsafat lipatan sareng beungkeut tilep jeung iket dina iket miboga harti jeung harti filosofis anu raket patalina jeung fungsi karya hiji jalma di zaman baheula. Nyaho rupa-rupa wangun iket henteu ngagambarkeun kasta, posisi atawa status sosial di masyarakat, tapi nembongkeun fungsi pakasaban. Ieu didorong ku kanyataan yen di Tatar Sunda teu aya kasta tapi sarua luyu jeung istilah pajajaran nu hartina sajajar atawa sarua. Salajengna aya bagian-bagian iket. Bagian iket teh ngawangku tilu bagian nyaeta bahan, corak, motif, jeung wangun iket. Leuwih alus bahan tur renyak motif batikna tina hiji iket. Leuwih mahal hargana biasana nu bogana golongan menak. Contohna motif rereng jeung gambar saketi. Sabalikna upama iketna polos atawa ukur aya motif batik sisina hungkul, hargana ge leuwih murah. Tur nu makena golongan cacah. Sedang tina wangunna iket aya dua bagian nyaeta iket pasagi jeung juru tilu. Salajengna aya wangunan iket parengkos jengkol. Parengkos mibanda harti katutup atau kabungkus. Sedengkeun jengkol nyaeta buah jengkol anu sanajan bau namung seueur jalmi anu resep kana eta. Iket parengkos jengkol biasana sok diangge ku gegeden inohong atau jalmi-jalmi penting atau pajabat. Kalawan ciri sejenna nyaeta tanduk wali dina taar jiga juru tilu tibalik. Tah saterasna
Kumaha cara nganggo iket parengkos jengkol teh? Pikeun leuwih jantre, hayu urang ngadagukeun informasi ti sim kuring saparakanca. Lengkah-lengkah ngagunakeun iket parengkos jengkol. Anu kahiji, iket dilipet saalit ka payun kapangkar dugi kanyasakeun rupa jadi juru tilu. Nu kadua, iketna kana mastakakeun kalayan anu kenging ditilepkeun tadi teh diselangkeun dina taar. Anu katilu, nu diselangkeun tadi teh ditalikeun ka pangkar. Sareng anu terakhir, rapikeun kalayan merenah katingalina.